sama 10 juta nasib jepian nalangsa panggung gede orang mah yang 10 juta gini ditawar deui kumaha bijak Teh Haji cepiah kuat eleh kuku darenggo pedah itu ditumpakan meureun cepiah mah nasib masalah intina lah ibu bios da abdi mah ka dieu teh ikhlas abdi mah ka dieu teh ridho keun bae ku Mang Haji Ujang dibayar saeutik oge cepiah mah asal abdi we nu gede ikhlas abdi mah ceuk ka dieu teh da kuduna mah jadwal abdi di Garut geuning kunaon teh ka Garut Bu Haji dipikir-pikir rek naon ka Garut dawuh acara matak mending keneh ka dieu puguh diulam ku Mang Haji Ujang ka dieu mah pasti Bu abdi teh bakal loba dulur loba dulur geus loba dulur pasti balik meunang buka ini duit keleleng tong ditna Bu araya jamaah sadayana hadirin rahimakumullah wabil khusus panganten hitan Ananda Barik Ibnu Janah Gul rese nali panjang teuing Gul asa keur main bola panggilan anak saha ieu Saib Ibnu tah eta we lah panjang teuing Barik panjangna naon aja bariklana pima rojaktana ih teu apalun bodoh cepiah panjangna Barik teh Barik eta oh ini dipanjangkeun Saib Ibnu panganten hitan atos di hitana Ari Mang Ujang atos di hitan atos kade budak Mang Ujangna encan oh acan lahir abah mah atos Meni semangat ningali abah mudah-mudahan abah ditampi iman Islam mudahnya Abinya bogo ka Teh Haji itu nami teh menekuat alas resepnya menihara rese nyebutna oge di abdi ge aya nami budak teh kuat panjang hara rese ditanya teh tah bapana ge pohon itu dipanggilna teh ngaranna teh jadi eta si Entod ngaranna teh Haji eta teh Todin teu nyaho da panggil ya hara rese can si teh mah atuh sing alus ngaranan budak teh meni Entod kumaha lamun jadi ajengan ke teh budak mangga bapak pangarsa Kiai Haji Entod ngerakeun menjadi polisi nyamureun geus eta jadi polisi Entod nah sing alus karena budak betayu tak alus tuh barik lana pimaro kakaneun wae udah mudah-mudahan ya Cik Barik menjadi anak yang berkah iya yakin ya teh ibu kunamila Barik ternyata anak ini membawa berkah nyanak barokah kasa ke orang tua nah sabariji putra Mang Ujang tilu kabayang ieu pang agengna Cek Ibnu bungsu ibu lamun boga budak tilu teh tong diantep jujurkeun sabab anu bakal jadi doa ka ibu tepikeun ka maot nu bakal nganterkeun bagja tepikeun ka eceu pupus dugikeun ka akhirat nu ngalir iwati ti doa anak anu sok ibu gaduh budak tilu nu hiji jadi tentara nu kadua jadi dokter nu katilu jadi kiai di mana ibu keur sakarat pasti beda kumaha reaksi nu jadi tentara pasti datang ningali bapana keur sakarat bari mawa pistol ngegeroan tatanggana saudara-saudara bapak abdi keur sakarat wayahna pangmacakeun Quran muteng pamacakeun Quran rek dibedil hiji-hiji datang anak nu jadi dokter bari mawa suntikan ceurik budakna bapak hampura abdi candi samulang tarima ka bapak bapak rek maot matang loba pikiran keun kebon maku ujang keun sawah maku ujang
Torojol anak nu jadi kiai pasti ibu beda kumaha anu geus pernah jadi budak di pesantren. Anak jadi kiai ningali bapana keur sakarat moal nitah katanga nu maca Quran, moal nitah batur jeung dulur nu maca Quran. Anak ngaketan bapana dikencaeun dikatuhun bapana budak maca Quran, da bisa maca Quran ladang di pasan. Budak ningali bapana keur sakarat ceurik kumacek budak nu jadi kiai. Bapak teh bade maot, sing ingat bapak tuturkeun abdi, tuturkeun Pak Abdi, tuturkeun sing bener tuturkeun ka mana? La ilaha illallah dituturkeun ku bapana nu keur sakarat, nuturkeun kalimat nu diucapkeun ku anakna, maot mawa kalimah thayyibah, maot mawa kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa inung, lepas nyawa bapak, ternyata bagjak kolot ninggalkeun dunia sabab dianterkeun maotna ku anak anu sok. Mudah-mudahan dia jang barik lamun Mang Ujang maot teh sing kitu. Entok mangin engke maotna. Ayeuna mah ulah wae kapan can tamat acarana. Bu, kita jangan takut mati. Semua yang hadir di sini pasti akan mengalami kematian. Pak Kuwu, abakna kogah. Abah pompet nyompong ngalepet. Maot mah tadi ngompong, tadi nu peot, tadi nu gagah. Bu, yang maha gagah saha? Yang maha kuat saha? Urang kuat dikuatkeun ku saha? Urang gagah digagahkeun ku saha? Nu gagah nu kuat jelema kabeh bakal mah. Orang kaya mati, orang miskin sing laras atuh neng, sing puguh amih ngareuna balikan deui ah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, Pak Kiai, Pupus. Kawalat teh nyebut mati hanya teu bisa saguriling awak. Masyaallah, ieu Cep Ibnu tos dihitan merupakan ibadah dibarengan ku nyeri. Emang Bu Haji nyeri kitu dihitan teruskeun ka cepiah, cepiah nyeri teh dihitan. Oh, teu nya poho deui bangla teh limas. Saur Pak Kuwu nyeri cenah Bu Haji, boro-boro dihitan. Anak kecil Cep Ibnu diajarkan sebagian anggota tubuhnya ditek-tek ku benda tajam berdarah-darah pasti sakit. Da cek cepiah nu asli mah tadi ngobrol Mang Piah teh nyeri cenah Bu Haji, boro-boro ditek-tek kitu kacepet ku seleting ge nyeri. Ya, waktu genepan direjengkeun ngalakeun saleting. Mentak ulun 2 kali disunatan ge nyeri. Ngan sok aneh ibu, budak anu dihitan mah payu kana duit. Keung ibu lamun rek nalongok budak nu tes dihitan mun teh nyecep 10.000 acan mah matak aki lamun teu boga duit teu bisa usaha. Dihuitan deui. Badami jeung bojo aki. Hararese geuning mah neangan duit teh. Sugan bapak teh kudu dihitan deui atuh. Sugan we aya nu nyecep. Pantas kumaha dijegangkeun di tengah imah digeberan. Yakin tiap nu ngaliwat nyiduhan tadi. Lain mere duit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pasunatan ti Nabi Ibrahim dihitan teh Bu, disampurnakeun ku junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdi bade naroseula ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad. Jawab sing jujur, ibu cinta ka Nabi Muhammad. Mun ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki bade nyarekan moal. Ibu lamun nyebut cinta ka Nabi Muhammad salaki bakal ambak henteu? Bakal paseak moal. Karena cinta ka Nabi Muhammad beda. Bapak lamun bojo abah cinta ka Nabi Muhammad, abah bade cemburu moal. Moal, sungguh si abah tidak punya perasaan. Karena cinta orang ke Nabi Muhammad mah beda.
Sebab Nabi Muhammad punya cinta yang abadi untuk umatnya. Cinta yang abadi bukan cinta ibu ka salaki, bukan cinta mang ujang ka bojona, bukan cinta bojo mang ujang ka mang ujang. Cinta nu abadi, cinta Allah ka hambana, cinta Nabi ka umatna, cinta indung jeung bapa ka budak. Berapa besar perjuangan pengorbanan mang ujang, tingali tenda teh ibu lega, mahal mayarnya teh. Berapa puluh juta pengorbanan mang ujang ayeuna. Teka bilang, teka hitung, hese sedak dina kalkulator na oge. Demi apa semuanya? Demi cinta nak Mang Ujang kanu jadi bud. Tujuan apa Mang Ujang? Sebetulnya tujuan Mang Ujang lain hayang untung tina hajat. Korban segala demi anak hoyong so. Mohon gitu Bu. Ibu hoyong gaduh budak soleh. Bu, hoyong gaduh budak soleh. Hoyong nyeri hati lamun ibu boga budak teu soleh. Boro-boro nyeri hati ibu ku budak teu soleh. Nyeri na hati ece budak umur 3 tahun huntuna can jadi nyeri hati ece. Mikir kumaha budak lamun teu jadi huntuna. Moal bisaeun nyape mungkin umur budak geus 3 tahun huntu budak can jadi. Nincak budak umur 5 tahun budak ibu jadi huntu ibu atau henteu. Tong atoh abah teh musibah budak jadi huntu. Musibah. Tong atoh abah budak jadi huntu. Mun kitu budak abah teh jadi ajengan kudu atoh. Budak jadi kiai, budak jadi guru, jadi ku abah kudu atoh. Ari budak jadi huntu mah tong atoh bah. Eta teh musibah sagede-gede. Komo waas lamun huntuna teh koneng bah. Kumaha aya di dia jarmin huntuna koneng. Tuh aya Mbak. Kapan huntu abah ge lain koneng ieu teh tulang lin. Jadi lamun huntu abah koneng berarti gugus si abah teh cikure teh Mbak. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hanya satu tujuan Mang Ujang sareng ibu. Ibu naon? Ibu Ade. Mana ibu Ade deh? Ibu Mi, Masya Allah, masih muda sudah usahanya sukses. Mata kariku kunaon gitu Bu, pulus, rumah tangga teh lulus. Teu aya pulus mah mampus. Aya cicis romantis, teu aya cicis mah anarkis. Mata abdi mah menikah bita Mang Ujang jeung Ibu Ade. Asa ingat kata tangga, ngali suk-isuk ece dipelongkeun ku abdi dina janela. Gak Mang Ujang gitu, menik papap yayang, yayah bubun. Sekarang ada pemajikan dipanggil bubun, bubun telan. Naon bun telan hitut. Masalah wajar lah, da Mang Ujang matu kaya lagi, bumi na minimalis, beda jeung ece bilik hinis. Diharapan imam Mang Ujang mayah parabola, diharapan imam ece boro-boro parabola. Gimana ge paraseuna ngebul tiap poe. Mang Ujang mah tiap poe jalan-jalan jeung bojona ngangge es kudo. Abah mah urang tiap poe teh ngadodorong es cincau ya bah. Ibu tong kabita ku milik Mang Ujang da beda. Ibu tong kabita ku rezeki Mang Ujang beda. Allah mere rezeki ka Mang Ujang jeung ka ece. Allah beda mere rezeki Mang Ujang jeung ka abah. Semua geus diatur ku Gusti. Ngan alhamdulillah Mang Ujang boga dunia teh geuning teu sombong. Hajat menit 3 poe 3 peuting. Abdi jeung Copiah paleman kadua. Enjing aya deui. Insyaallah panggung badag jiga rek aya wayang golek. Kursi meuni gagah tara biasa abdi nganggo kursi kitu. Ari dibere bantal jadi hayang sare. Masalah sok biasa we nu kieu ece. Alhamdulillah didatangkeun Copiah ti Subang. Ibu sok biasa ningali Copiah teh dina naon? Dina kursi je. Iya je. Masalah aslina jika kieu Copiah teh. Kapungkur masuk sareng cenah geuning. Ceren-ren, kemana ceren-ren aja ya? Almarhum. Kapungkur masuk ceren-ren. Copiah teh nama sareng Caah.
Ngan itu dina sepanduk ngareneng abdi jeung cepiah. Jadi abdi ke bawah butut. Cepiah jadi ke bawah halus. Cek geuning tingali itu mah tuh kori internasional. Kori nasional deh hari urang naon atuh itu. Tuh naonan cek. Abdi ge boga titel ge kuat hajat teh dipake. Nalangsa hapunten Mang Ujang abdi teh gaduh titel gaduh jabatan SH mata lamun dina sepanduk teh tuluikeun Aah Nurul Muhibah SH naon ari SH teh lain SH teh seueur huis bah seueur huis abah mah abah naon eta namina abah abah uun MH Murudul Huis masalah abdi asa kumaha ya kakarek ngaji di juru aya aki-aki gitu musibah kamari mah ngaos di daerah Banten di Malingping semangat Mang Ujang ngaos teh 2 jam dan di juru teh lain aki-aki gitu aya pabudak kaset irungna teh mancung loh pokoknya mah dibandingkan jeung si abah itu teh sakieu-kieu acan percis mirip kalakuan teh juga si abah setiap abdi ngalieu dia tersenyum itu ge sarua abdi ngalieu keur serius wae timbul pertanyaan sebenarnya ada apa sih di hati abah jangan abah teh memendam rasa cinta ke abdi bah abah bogoh ke abdi astagfirullah aduh musibah ayo nu bogoheun rajin aki-aki peot kata ngaco abdi nyebut peot teh sing mikir dina hate teh abdi bisa kieu teh ibu moral keneh geus kolot mah bakal juga si abah peot nuhun Bu neng oge ngora keneh alus payudara teh ayeuna parawan keneh geus kolot mah peot ditoel ge teu oyang-oyang dikenop ke nyelapna huntu jeung si abah geunyal cenah lain geunyal abah Soleman susolepet nyaman eta teh Allahumma sholli wa sallim wa barik makana lah di alam dunia mah naon sih nu kudu disambungkeun tingali Mang Ujang gaduh imah jangkung teu adigung gaduh imah luhur teu kubu luhur gaduh imah gedong teu badegong naon sababna memikir dalam hati Mang Ujang dunia hanya sementara jabatan semua kita tinggalkan harta dikantunkeun sup ibu ka jero kubur dikubur ibu sorangan poek henteu tuh si abah mah apaleun geus ngalaman dikubur si abah uun nyebut poek berarti abah teh nu kehirup kadua kalina deh berarti abah teh ririwa nya wilujeng reungi ka ririwa teh ririwa na Mang Uun mangga abah uun engke uih deui ka alam masing-masingnya abdi marek uih deui ka bumi Mang Uun majung ka makam deui Mang Uun pasti gerak ka dieu Mang Uun sakedap Mang Uun moal aja nanti sih tak pasti kata di jero kubur teh Mang Uun poeknya poek Mang Uun bade kubur engke lamun maot dina jero naon Mang Uun ada jero tanah da Mang Uun teh ku Allah diciptakeun asalna tina naon jadi ulah salah Mang Uun kege bakal balik ka mana ka imah ke Mang Uun di kapan Mang Uun ge hirup keneh oh teh ketang ririwa ieu banyak ngaku kata deui Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tujuan Mang Ujang hanya satu ingin anak menjadi anak yang soleh ternyata pokok utama anak soleh modal anak soleh ku Mang Ujang geus dilaksanakeun saur Kangjeng Nabi anak hoyong soleh hiji pasihan ngaran anu sae ieu bari aya hartian piah tuh hartian piah mah kue mah bapia gitu pada tenaga cepia teh celina juga kopea namina saya bari perusahaan namina Allah
Gani, Masya Allah. Jika tatangga abdi namina Gani, tinas mulusna dipanggil ke abdi, jang. Ujang menikah saya nami Gani. Ujang teh Gani teh tinas mulusna Gani ngamu abdun jang. Moal, sana Bu Haji moal itu. Abdi mah moal make abdun, tapi kan kayak lagi dengaran abdi mah Gani teh lain tinas mulusna. Tina naon atuh, inung bapak abdi angga, inung abdi nani jadi Gani. Oh. Singkatan. Kumaha saya telah mun inung maneh mumun bapak maneh kiding muning. Kabayang lamun bapana Abbas inungna Kokong anak teh jadi eta nu leuwih geuleuh bapana Tata inungna Ai. Ayo manguun naon ieu? Uun unggul. Masalah uun. Unggul. Ada mah artian manguun. Ganti ngaranna uun. Dari abdi ge aya santri namina uun budug teu bikeun kayeun. Teu cager menang 4 tahun mah santri di Cineam. Sanes uun dia pun teu banyak. Teu budug. Ieu mah mang uun itu uun urang Garut di Cikajang. Bisi teu percaya jeung susul ka Cineam. Ka pasantren Al Abror jauh kudu nyusul mah saya percaya ka abdi. Geus 4 tahun mah santren si uun teh cager budug. Ayeuna teh diganti ngaranna Ece cager. Eta mah panasaran Kang atuh cenah hari uun teh naon hartina? Abi teh geus 4 tahun cenah teh cager budug. Ari teh ibu dibuka teh dina Paririmon da dina kitab mah teu aya uun. Mesere buku khusus arti nama anak di Asia Plaza hargana 75.000 dibuka teh aya ngaran uun. Naon ari uun? Nu kahiji simut, nu kadua batu, simut batu. Diganti we ngaranna Mang Uun. Ayeuna teh jadi muslim. Gaya ayeuna mah sehat, tapi Mang Uun ieu mah bersih. Getol ngawas, mudah-mudahan Mang Uun panjang yuswanya. Mang Uun gaduh bojo keneh henteu? Gaduh seberiji? Astagfirullahaladzim. Nu katilu ieu dina panggung. Wiji. Tuh pasti Mang Uun. Asa kabayang kerek sare Mang Uun moal tibra inget we kan di panggung. Ada tadi cepet tidak tadi. Itu teh jiga nu kamari teh ibu di ditu abdi pas turun tina panggung. Da eta pemuda teh melong wae bari seuri wae turun tina panggung langsung ngadeuketan ka abdi. Dikawal ku banser teu bisa anak jeung abdi. Pak kenapa dikawal terus? Ini pemuda punten ku haji ini orang gila. Oke elok. Masalah duakan sagala rupi pengorbanan Mang Ujang si dijantenkeun amal kasayan. Barokah na ibu pengorbanan Mang Ujang si janten putrana budak anu soleh. Tilu murang kali intina nu ieu nu ayeuna tos dihitan. Cep Bari, Cep Ibnu. Kewajiban Mang Ujang sudah selesai. Nama selesai kantun nu kadua Mang Ujang. Naon kewajiban Mang Ujang jeung ibu ade budak hoyong soleh wa yu'adzibhu, anak harus diberi pendidikan. Naon cenah Bu? Didikanana tina naon? Ilmu matematika, ilmu geofisika halus, astronomi baik. Yang lebih pokok anak didik ku pendidikan agama. Tuh dididik ku agama mah Bu budak teh moal soleh moal solih. Paling nu dicekel teh naon? HP eta lalajo layangan putus. Lihat karunya kasikinan. Gerhamil kaguguran gara-gara si Ari selingkuh kasih Lydia. Apa sote cek salaki? Nabi mah talajo salaki nu sok kalajo. Abdi sok maturan. Bu, barudak ayeuna nu ditingali nu diajar teh lain ka pasantren da ieu mah teh cenah dina HP ge aya. Naon anu dipikahayang masalah tinggal ketik dina HP. Jadi masantren teh di pasantren al interneti. Kitabna kitab al googli. Ucegenan apal cepiah teh ladang ngetik di pasantren al interneti. Diketik dina kitab al googli di judulan cepiah. Muncul jawaban sa nu ngajawabna ajengan al YouTubi. Geus dibaca ibu geus dibejaan ku mama al YouTubi menyebar luas
dibaraca ku ibu-ibu ahli Facebook ya jeung ibu-ibu grup WhatsApp ya. Bu ada ya buaya saya lanjut karunya itu di tengah sawah pasti geuning nu hadir teh ya jelema ya juri tapi juri ku mah ibu sok ngaos sami ngan aya jelema mah dinu caang juri mah dinu jadi itu nu dinu poek teh ngaranna yumput bu iya di lembur naon mina teh tadi teh sampang lega iya pangaosan teh sok ieu wungkul sok aya pangaosan rutinan mingguan sasihan yasinan aya marhabaan aya mun aya nu maraot sok tarahlil teu bisa bah nu maraot mah nya nu maraot tarahlil ai nu hirup arudud teu bisa nu marawat mah anak didikku pendidikan agama didikku agama ibu masalah solehnya budak alhamdulillah pasti tapi lamun teu dididik ku agama budak moal soleh tuh cek Arno Timbi di Inggris ibu terang Inggris henteu abdi mah makal kuncina dina mobil cek Arno Timbi the lesson indispensable for a human being without it the existence of man was impossible the lesson was essential for solving the most complicating problem kaarti henteu ingan ngahuleng da abdi ge sami teu ngartos mata kalaunan ge ieu teh ngan sakitu-kituna meunang ngapalkeun parang ti pidato lumayan Mang Ujang piduiteun ieu teh da keur usaha gitu capek geuningnya ari jadi istri jeung Cepiah mah jablay cenah sanes jablay jarang dibelai anu di sisi KP Pangandaran ieu mah wanita panggilan malam ceramah Cepiah oge sami alhamdulillah ieu mah jadi ustad Cepiah ustad dadakan alhamdulillah capek Mang Ujang abdi teh urang peuting tadi di Pangandaran ayeuna ka dieu salaki na mobil sare keur ngarep-ngarep pamajikanna nu duduruh pidato masalah leung atuh Mang Ujang ka dieu mah jalan ngareunah mobil nepi kamari mah ibu abdi ngaos ka Jampang Surade jalanna butut mobil teu dugi dijemput abdi kana motor bek tuku panitia motor anu geus butut teh abah panyelahanana geus beureum jiga bangbung bitis tukang ojek meuni harejo balas nyelahan motor sakali nyelah ceplak kana bitis selah ceplak da maklum geus dikanceng ku karek ban naik abdi kana motor bayangkeun aja 10 kilo ka lokasi tina nyimpen mobil kana motor butut abdi muntang kana beheung tukang ojek ngagas motor cekek abdi tarikeun cekek tukang ojek nyarekan kakarik cenah mangih penumpang jiga kieu manya sutang dina beheung abdi pasea sapaparat jalan jeung tukang ojek sarua mangga bige kakarik mangih ojek jiga kieu dugi ka lokasi kang ajengan masyaallah abdi kacape ilang kasusah leungit ningali jamaah pinuh semangat ngaos hampir 3 jam dah hayang kapuji ku panitia turun tina panggung antoh panitia mere amplop ngan ipis meureun cek ieu teh kitu panasaran hayang yakinkeun abdi ini ka WC dibuka ari PT 30.000 aya ngaranan jam protokol pahili mata punten Mang Ujang ti ayeuna pisahkeun bisi pahili mana jang abdi mana jang MC ari pas rek kuih dianterkeun deui kana motor nu tadi deui oco dibere berkat kardus 4 biasana Mang Ujang sok 10 lu biasa ya Mang Ujang lu biasa cenah Mang Ujang mah teu biasakeun ti ayeuna 10 5 jeung Cepiah naik ibu kana motor butut kana motor bek tu kardus 4 ditumpukeun di tengah jalan abdi teu era ieu da hayang salamet ngabelaan kardus nu panghandapna caurangrang nu kadua beas nu katilu 4 nu pangluhurna hayam hirup pangluhurna ngahaja da bisi leupas ari motor sugan teh teu ngeplos remanana si goreng rem motor teh blong kecuk seak tukang ojek
ibu bawa motor seterik mah pas mudun culaut cungkil ceger nabrak tangkal kalapa ngajurah roh tukang ojek nangkarak dina kotakan sawah teuing kumaha nasibna teuing paeh teuing hirup da abdi mah teu merhatikeun tukang ojek abdi riweuh moro hayam leupas tekap agih kak tekap penak bae teh hayam leupas teh sapu putih moro hayam sieun katanyaan ku salaki manya balik ngaji teu mawa naon mangi we entong batur eta we nu dibawa ece nasib makana punten Mang Ujang sing aya perhatosan iri hati atuh da balik ngaji ku salaki diajak pase salaki teu percayaan abdi balik ngaji ditawaran kopi mung kunaon atuh ateh hoyong nenen teu hayang atuh kunaon bae doe mamah balik ngaji lain mamah mata ulin kumaha geuning make nyebut tas ulin mainnya dina mobil berkat punten Mang Ujangnya biasa nage ti Singaparna masuk aya baya saya hayam tapi lah insyaallah Mang Ujang abdi mah moal nyarekan ke Mang Ujang da biasa-biasa saja abdi ikhlas ridho nganitip we ka Mang Ujang abdi uhit ti dieu tong nyieun pi pasea jeung salagi daripada kudu pasea jeung salagi mending ribut teh jeung Mang Ujang hapunten Mang Ujang abdi ngobrol kitu tong dianggap heureureuyan margi mah nyaroskeun pengalaman anu atos anu acan Mang Ujang ulah seremutan sok we anu atos geran urutan nah aja Mang Ujang abdi mah ngobrol kitu ame aya persiapan bisi beas encan di karbusan kene cepiah mah tong dibahna oge da loba di Subang mah beas Bere-perelek we abdi. Allahumma sholli wa sallim wa barik umaja Disarwakeun jeung manuk dikukur ketian. Atuh bere-beas teh sakarung emang dimangkokan. Sangka manuk dikukur geus ngacerakan beas. Alhamdulillah bae. aduh cek we had the lesson in this festival for human being karti da cek Hah? apal teh cek tardina Da bahasa Inggris mah intina mah teu ngarti jadi. ai bahasa Cina cek apal teh Bahasa Cina. Loba bahasa Cina teh Naon model bahasa- bahasa Korea. naon bahasa Cina na isuk-isuk Isuk-isuk mah siang nah eta oh can siang. Can siang. bahasa Cina na isuk-isuk teh can Can siang. lamun rada beurang carang-cang Tarang cang tih. tukang digawe cang-cing ceng Cang cincang. tong liar cing cang cang kunto ompong tong tuang cangkang muncang mun cepiah mencret eta mah bahasa Cina na tong tuang oseng kangkung Tong tuang oseng kangkung. Kade hakang ku si tungtung seng. masalah aya nu kieu aja cenah tapi da barokah itu Jadi abdi mah barokah teh toko emas. sarua di Toko emas Tasik barokah. aya di Tasik toko mas berkah Nya, mau barokah toko beusi kecang eta barokah. ai kongkorong beuceun naon eta Ceker hayam. Kabejaan Pak Ujang di sipo hayam. Nanti kadi asal kadi teh lamun lumpang teh sok diaradu jeung papan ieu merah. batur maca di kongkorong tiku emas ieu Ya. ku tali sapatu Lu kamari make kabel ka setrum mung ah. Kudu gereja dan. kongkorong tali sapatu gagantel kunci lomari pengen si teteh nanti tadi kemana kunci lomari gagantel di beungeun Ari teh haji daripada digegantelan ku lomari. Nah abdi sok bingung. Nanya abdi gagantel make lomari. aduh cek Naon? tadi itu cek sok gerenutan cep ya cek tidur cep ya masalah kedua diberi anak pendidikan. The lesson in this festival for human being agama jadi penting kedudukannya tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Tong aneh jeng tong geger ece. Lamun di alam dunia iya di Indonesia terutamina musibah teu eureun Ayeuna umroh kamari geus bungah geus dibuka. Ayeuna di Mekah geus kudu jaga jarak deui. Umroh sudah ditutup kembali karena aya varian virus baru ngaranna teh Omikron teuing mercon lah. Bu, banjir bandang di mana-mana, gunung meletus, ombak melanda,
Apapun yang terjadi Allah, maka ingat kalimat thayyibah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Dua, berilah pendidikan. Yang ketiga, mengujang anak koyong soleh, ibu budak koyong soleh, walayut ibhu min halalin, pasihan tuangan anuha. Wah. Geningan cepiah di Haji, punten Mang Uun nabog. Kita nangtung deh, lalaki mah kudu nangtung atuh Mang Uun. Manya lalaki nabog. Mang Uun, galisaha abdi jeung cepiah. Mang Uun teh apaleun? Masyaallah, Naon? kapok moal dionang ka Singaparna. Ada, abdi mah pokona mah alhamdulillah pokona mah tadi. Alhamdulillah kumaha. Yang moal atuh moal kapok bingah abdi mah bagja. Pan ayeuna di foto abdi jeung foto Teh Haji dijikeun tuh jadi Teh Haji ka bawah mahal. Aslina ngecet dibalik teh. Gara-gara aya ucap abdi ka bawah murah. Atur nuhun ka ucap, pokona mah wabil khusus ka Mang Ujang. Da moal aya abdi jeung cepiah lamun teu aya Mang Ujang. Syariat nu gaduh hajat teh Mang Ujang. Hakikat nu manang abdi nu ngumpulkeun urang teh Gusti Allah. Ibu ridho ti bumi ka dieu. Rek naon ibu ka dieu? Rek ningali cepiah. Rek lalajo cepiah. Awas ibu moal kenging pahala ti Allah. Lamun ibu ka dieu rek ngadon lalajo cepiah. Urang ka dieu mih gaduh pahala ti Gusti Allah, urang rek pangaos, rek pangaji. Tah gitu ari abdi jeung cepiang mah ti lemur teh ka dieu hayang meunang amal. Ceuleuh amplop astagfirullahaladzim, hayang meunang amal. Ami abdi balik meunang doa. Da abdi mah teu butuh ku duit, butuh ge kudu kita nggak jujur we maunya doa butuh duit oge butuh mending kene duit da duit teh singkatan tina doa usaha iman takwa. Tapi masalah duit eta mah teu da urusan Mang Ujang. Abdi mah dipasihan we ku Mang Ujang syukur moal bade protes nya teu dibere we piraku nya teh nya. Abdi mah kumaha nasib we Teh Haji. Kan beda lamun aya nu manggil abdi Adi kelaresan can mendakan nasib abdi nu leutik gitu. Balik wae. Alhamdulillah. Kadang kabar geus sok aya nu naroskeun cepiah cenah manggil cepiah sajam sabaraha. Emang aing jablay ditawar sajam sabaraha cepiah cenah. Disangka aing jablay modal sajam cenah maturan bapak aja. Itu mah keikhlasan sadayana nu penting urang ridho ikhlas. Ibu ikhlas ka dieu ngaos, akang irido Mang Uun ka dieu ngaosnya. Mang Uun mudah-mudahan Mang Uun ku Allah dipasihan pahala. Sadayana ge pasti ku Allah dipasihan pahala nu ngaos manaon pahalana urang ku Allah bakal dikumpulkeun di surga. Sabab nu angkat ngaos ibu ieu teh kaya-kaya urang ngambah jalan ka alhamdulillah. Hoyong ibu ka surga apal jalana. Ya, urang wartosan ku abdi barengan ku sarere ya. Ka mana mah jalan lain kitu tarik bari salah. Ka mana mah jalan ka Jogja. Ka dieu mah Mang Uun ka Palihwetan. Ka mana mah Mang Uun jalan ka surga. Ka dieu mah alah bi Uun ka pangaosan tuluk tuk tuk. Saha nu nitah nyebut jreng? Jawab aja saha eta nu miwarang nyebut jreng. Aya henteu pelanggaran. Tilu berilah makanan anu halal. Mang Ujang ayeuna sodakohna atos dina ieu riungan yakin ieu teh riungan anu mulia saur Allah. Dalamun riungan kalebat nu mulia saur dina Al-Qur'an amaro bi sodakoh lamun aya sodakoh. Ibu tos dipasihan tuangan teh acan. Leuteun atos. Alhamdulillah eta naon yang dina plastik? Oh seme, oh cangkang. Berarti terus dituang tos
hayong kana nyohonkeun deui ka Mang Ujang. Taya ge geuning abdi di payun uluh jiga nu jualan. Aya Pokari Sweet, aya Sprite, aya Fanta. Hapunten Mang Ujang ku abdi teu dileueut, kopi teu dileueut, teh pucuk henteu. Kunaon geuning ece, abdi teh sok emut kacalaki karesepna Pokari Sweet teh. Mata hapunten Mang Ujang eta teh kerese ka. Nya abdi wungkul urang dibere cepiah Mang Ujang. Ih, bungkus dibagi-bagi ieu. Tinggal ngaresekan bisa kabawa kabeh ku teh haji. Saya jatah na di nantinya. Alhamdulillah Pokari Sweet hiji, geuning teh Sprite hiji, dimulai harga nu pangmurahna tepikeun ka nu pangmahalna aya. Ieu sodaqoh ti Mang Ujang. 2 amar bil ma'ruf riungan Mang Ujang mulia ieu teh Mang Ujang sabab aya pangaosan. 3 islahin bainan nas, aya silaturahmi ngahaja-haja ibu angkat ka dieu Mang Ujang teu hajat mah rek naon. Silaturahmi ka Mang Ujang teu unggal poe. Mang Ujang ngumpulkeun sadayana ngahaja hoyong tepang sareng warga barokah silaturahmi mudah-mudahan kang Mang Ujang kang sadayana ku Allah sing dipaparin ece panjang umur bari agung milik rezeki matak syarat ibtigha amaradotillah ngariung di dieu Mang Ujang ngayakeun hajat ieu tujuan kudu karena Allah lamun karena Allah maka fasaufa nu'tihi ajran adima Allah akan memberi pahala yang berlipat ganda sakitulah nu kapihatur geuning pas jam 11 langkung 5 menit mangga ece heula ece cepiah bade ngaluarkeun suara emasna ibu hoyong lagu naon ti cepiah sok panasaraneun orang dia Mending kena penasaran teh aja daripada panas betul balik dikerok. Alhamdulillah pokoknya madu alah meureun kahiji tadi meureunnya ibu sadayana ngartos teh nang nu dia terangkeun ku teh haji ngartos teh henteu sarua ngerti belagu-belagu teh nya di kiamat tuh dia sok di parabane keur orok teh haji abdi mah dibere wae teh teh lauk atah kolot teh uyuhana tuh cobukil insyaallah abdi mah sok dibohongan kumih baheula sok di naon teh ngaranna teh diseba-sebakeun abdi lamun ngeliwat kanu poek di ais ku mi teh sok ngomong anak bagong anak bedul anak bagong abdi teh bari dempokeun banget indung kiceu ai anak bagong apa anak sia sih sok bingung mentak air teh pas geus gede cika bagong ada sih gitu aku juga kalau gitu tah mentakna sok ngelawan-wani ka budak mah sok dibohongan wae baheula pan abdi pan dibohongan ku mi teh kur orok kene teh sok ngabohong kolot teh mentak kalau sok dibiasakeun kitu teh haji kumaha teh ngabohong kan geus didangdanan dibedakan make naon pokona mah dibawa ka luar imah di luar imah teh bari ditempat teh anak raja teh makan bapak ojek eta lamun bapak ngadengeun kasinggung pastina anak raja aja naon aing ojek geus ngabohong budakna teh ngabohong wae ku atuh itu beda atuh mah teu bisa dikukumah kudu digaro ibu cepiah ibu heula jamaah sadayana ti abdi mun sakitu insyaallah cepiah bade ngaluarkeun suara emasna aya hariring da cepiah mah ahli seni ibu terang sadayana suaranya cepiah masyaallah luar biasa MC-an oke ngadangdut hayu ngaji oge siap cepiah mah tepuk tangan we pokona mah the best kang cepiah atuh nuhun nya abdi bade lungsur ti payun kita bisa muji-muji teh ajaan kita sok patukeun amplop sakitu ibu ti abdi nu kapiatur kirang mudah punten ka sadayana adanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh alhamdulillah aya teu dilanjutkeun aya gedean aing terus aing teruskeun teh bararingung mohon alhamdulillah berkah abdi biasa sapanggung sareng teh haji atau mudah-mudahan sadayana dideges sing berkah sadayana pokoknya namanya terus nonton itu silaturahmi jepiah ka dieu ka nonton Singaparna ka sampalan lega alhamdulillah ieu berkah sadayana pokoknya mah bagja binga kurang aturan nu terakhir di jepiah ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya
sok ibu sarangan. Ya Nabi salam. Beres soalnya mau arah halusnya tuh sangka. Iki beak. Tahu opatan nambah deui. Wah, kabeh. Wus we. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Ngenahan teu Bu? Ibu hayang teu boga anak sarana model kieu. Hoyong abdi we lah. Si ibu buset teh gede teuing, gede teuing ah. Kalau udah ayo ngomong buset lamun anak segala gitu kumaha nyusu nah. Datang ayah mah ada makhluk unik yang luar biasa awe mah unik weh tapi pokoknya nama boro-boro tina ieu sora anak beda segala rupina beda kieu ge beda. Jeung biasana awe mah babari beser. Awe mah bari beser. Sok kamar dipake kieu heula. Ah engke kieu heula. Babari beser. Jeung gua kieu anu anak opat makan beda sora anak ge. Terus anak opat mah beda. Ayo ki parawan mah halus prit. Ini mah beda. Sawios. Alhamdulillah. Pokoknya mah bantu lah ya biasa silaturahmi ka Singaparna ka sampalan lega. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparin hidayah, rahmat, taufik di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang tiasa tepang di sana suaktos. Hapunten dina sagala kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rupina acara tikawit dugi ke akhir warantos lagi kalayan wilujeng ka sadaya jamaah anu sami hadir wilujeng patepangdi dina waktos anu bade sumping sakitu rupina di atas nami pengatur waktu